Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng simkuring mang nanangnya. Ayeuna mang bade ngadongengkeun jajara carios enggal dina jajara carios turunan siluman onom. Ieu dongeng teh karangan mang Nyai Rasok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabar aya anu satia manco kadongeng mang di mana we ayana mugia. Sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarekeun sagarupinanya. Penghilap dirojong ditaroelan tombol sukrep-sukrep. Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados sejang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha ieu jajara carita turunan siluman onom. Sok kaparayun sadayana. Sang Hyang Kala neangan mangsa, Dewi Wanci neangan ciri. Langit jeung bumi geus jadi saksi ngahijina dua alam anu beda. Ari anu disebut Rawa Onom teh pernahna kalereun daerah Banjar. Watesna ti kaler Desa Kaso jeung Desa Rancabingung, ti wetan Walungan Cijolang ngan kahalang ku pasir. Ti kulon Desa Ciminyak jeung Desa Cisaga. Ti kidul Desa Siluman jeung Walungan Citanduy. Di tengah Rawa Onom anu legat teh kurang leuwih 2000 hektar parentul nusa siga pulo. Eta nusa teh aya anu gede, aya oge anu leutik. Nusa nu panggedena teh ngaranna teh Pulo Majeti. Salian ti pulo eta aya deui Pulo Emas, Pulo Perak, Salaka, Pulo Handiwung. Anu dicicingan ku jelema ayeuna disebutna teh Pulo Taisero. Jeung loba-loba deui nusa nu sejena. Numutkeun katerangan ti juru kunci atawa kuncen mah. Eta Rawa teh baheula nama masih kene aya dina kakawasaan Ratu Galuh. Kusabab lega teuing ambahanana pikeun ngurus sagarupa perkara teh dipasrahkeun ka patihna. Pati anu dipercaya anjeunna teh linggi we di Pulo Majeti. Rahayatna suhud nurut kana sakabeh parentah. Tapi eta patih teh lila-lila nyeleweng nepi ka lobang anu ngarasa kumaula ka patih lainna kumaula ka ratuna. Dina ngahukum anu saralah cukup dilaksanakeun ku patih bae. Sawenang-wenang pisan ka kawasan teh tanpa wates wangeuna lir ngaraja dewek bae. Lantaran patih ngarasa asa jadi raja pangrajana we di Pulo Majeti mah. Manehna teh marentahkeun ka rahayatna supaya entong nyarabut deui patih cenah ayeuna mah. Kudu nyarabutkeun teh Prabu Anom. Ku sakabeh rahayat Pulo Majeti teh kahayangna mah patih teh digugu we. Tapi ari tukangeuna mah sok disarabut Prabu Onom. Hiji sindiran saking rahayatna teh geuleuh ka eta patihna. Dirinya timbul anggepan samang-samangsa nu kawasa ngaranna Prabu Onom. Jadi rahayat nage anu diparentah ngaranna teh Onom. Nyati harita tempatna teh sok disarabut Rawa Onom. Aya oge anu nyaritakeun lamun eta Onom teh makhluk cai awakna cenah bangsa lalemes kawasa ju. Kulitna herang maningan kenclang jeung socana teh manicaang kawas lintang dina jero cai. Kocapkeun di zaman ratusan tahun katukang. Di sisi kulon Rawa teh cicing saurang jajaka ngora ngaranna teh Rakean Jalaga. Rakean Jalaga teh putrana Ki Madra Galunggung, saurang pangalasan kerajaan Galuh anu kasohor boga ilmu tata rucah manah. Bisa ngadenge sora angin, sora cai, sora-sora naon wae anu ti kajauhan. Muncik aya nama meureun sora anu dina gelombang frekuensi anu leutik.
Rakean jalaga teh hiji jajakan wijaksana, boga pangaruh anu aneh. Unggal peuting manehna teh sok kadenge sora-sora anu aneh. Sora anu teu ilahar lain ti bangsa manusia. Sorana teh lemes batan lemes, anu nyurup kana hatena. Rakean jalaga, yap ka dieu jalu, yap ka dieu. Ditunggu ku kaula rakean. Rakean jalaga, di jero cai aya nu nganti. Yap ka dieu, yap ka dieu rakean. Puguh we atuh si rakean jalaga teh mani panasaran ti mana ceneta sora nu kadenge teh. Barang didedengekeun jelas eta sora teh datangna ti tengah rawa. Si rakean henteu bisa cicing. Peuting eta teh panasaran rek teang we cenah sora naon di tengah rawa teh. Sora anu ngageroan ka aing teh ti lebah ditu tuh di tengah rawa. Aing jadi penasaran. Nah saha atuh ngageroan ka aing teh? Laju we rakean jalaga teh mariksa. Dina leungeunna teh nyekel obor, leumpang ngaliwatan ranca, ngaliwatan tangkal beureum anu umurna ratusan taun. Dasar jalma sakti mandraguna, leumpang dina rawa anu sakitu jerona oge hanteu ngabalesak. Atur runcatan dina tetangkalan, es Tuhan deuk gurawil, kawas boga ilmu napa kesancang we mitra. Basang geus tepi ka tengah rawa si rakean jalaga teh leuwas. Lantaran di tengah rawa teh aya cahaya hejo anu ngampururung. Barasa cahayana teh matak serap. Si rakean oge nepikeun ka meungpeukan panonna. Barang panon dibuka breh katempo di hareupeuna teh aya saurang wanoja geulis rancunit lire bidadari anu turun ti kahiyangan. Eta wanoja teh neuteub seukeut ka rakean jalaga. Panonna ngampur kawas sinar bulan. Barijeng tekung siri lapok tari-tari tujukeun ka si rakean jalaga. Bagea rakean, ieu kuring utusan ti bangsa onom. Rakean jalaga teh kawas anu kasima, malahan mah kawas anu katenung dan teu walakaya. Les wae teu inget di bumi alam. Dina kayaan rakean jalaga teu inget di bumi alam. Laju wae eta si rakean jalaga teh dibawa asup ka nagara bangsa siluman onom. Nyati dieu lalakonna teh bakal dimimitian ngahijina antara bangsa manusia jeung bangsa siluman onom. Di alam manusia mah si rakean jalaga teh geus kapejakeun we leungit tu kating ka mana. Daya laratanana da pugu geus kaditu ka dieu di teteangan tapi weleh teu kapanggih. Eueuh anu apadeun lamun eta si rakean jalaga teh ngahiji jeung bangsa onom. Ari eta bangsa onom teh lain manusia lain oge jin. Maranehna mah nyaeta energi cai anu bisa nyiptakeun bentuk, bisa robah jadi manusia. Lamun diudag ku cahya bulan bisa ngaleungit. Lamun asup kana haseup moal kabanggih. Ceuk carita buhun mah onom teh asalna tina kacap unum. Hartina teh hirup anu taya tungtungna. Sadayana hirup dina karajaan Galemang, hiji nagara jero cai anu wangunana teh siga kubah. Ari anu nganegaraja di eta karajaan Galemang teh tayalian ti Prabu Galemang Kancana. Nyaeta putra ti Ratu Cakrawahya. Mangrupakeun makhluk pangluhurna bangsa onoma. Sakaligus anu nyimpen rahasia cai. Dina zaman harita mah bangsa onom henteu ngaganggu manusia. Tapi nalika zaman pajajaran mimiti narabas leuweung, manehna teh ngarasa dirina teh kaganggu. Sabab cai nu sakral diruksak kulantaran kitu Prabu Galemang teh ngutus salah sahiji putrina nu pangageungna nyaeta Nyi Sulastri pikeun ngajaga kayaan di Rawalakbok. Basa si rakean nya bakal lebah dinya.
Sanyana anu geus mawa teh kapan eta Nyi Sulastri. Pikeun si rakean Jalaga mah mani kaget lantaran hiwari teh aya di Karajaan Galemang, hiji tempat anu matak pikabataheun istana Galemang teh kawa cangkang mutiara. Hateupna kawa cahya bulan, di tengahna teh aya sagara candra, marupakeun balong raksasa anu katempo matak endah matak betah. Katingali bentang mani pating karetip, bagating ku eta caina teh mani herang ngagencang. Katingalina ku serakean Jalaga mah kawas bangsa manusia bae. Di dituna teh bangsa onom teh keur ngariung we menna teh merhatikeun ka eta balong raksasa. Bari kapeung-kapeung mah ngahariring. Saban sora anu kadenge nepi kana hatena si rakean matak betah matak tingtrim. Sokomo ningali imut Nyi Sulastri matak ngirut, matak nyeblak kana jajantung, matak pating sereret kana hate. Malahan materi aya rasa anu sasaleket bekila teh beki gede. Eta rasa teh rasa kanya, rasa kacinta, kasuka ka eta bangsa siluman onom. Sanyana pikeun bangsa siluman onom mah hiji kabagjaan lamun nepi eta si rakean Jalaga teh ngahiji jeung bangsa onom. Lantaran sakumaha ramalan nu geus kungsi ditulis na dina daun lontar di zaman Ratu Cakrawahya. Lamun cahaya manusia nyampur jeung cahaya cai, bakal lahir makhluk dua dunia anu bakal jadi panyambung rasa antara taneuh jeung sagara, antara bangsa manusia jeung bangsa onom. Caturkeun Kimadra nyata bapana rakean Jalaga. Satisa bangprak anakna leungit duka tingka mana, laju we meakeun waktu pikeun tatapa, basa keur anteng tapa. Ngong kadenge aya sora tanpa katinggalan ngabejaan cenah. Lamun si rakean teh geus tilem di alam sejen, uguh we atuh eta babana teh mani reuwas. Ngan bae eta alam teh hanteu bisa disungsi, hanteu bisa dikanyahokeun di manana. Anaking parantos kalangkung jauh, asup kadunya anu teh kabisa kasusud ku lenggah. Tapi suksanajan kitu mugi awe anaking hidup dina kayaan salamet. Kimadra dipate ukur bisa ngaduakeun kasalamatan si rakean Jalaga. Urang caturkeun deui si rakean Jalaga anu kiwari geus aya di nagara siluman onom teh di alam sejen. Aneh, basa salila cicing di eta alam siluman onom teh hanteu karasa leuleus, hanteu karasa lapar, hanteu karasa basi. Awakna siga ngalayang dina hawa. Ayo Kang, tuturkeun abdi, urang kapalih ditu tuh. Narek ka mana kitu Nyai? Palih ditu mah kayaan nate leuwih endah batan di dieu Kang. Urang pada duaan we atuh di ditu. Enya hayu. Dagoan akang atuh Nyi. Dag bae si rakean ge ngudag Nyi Sulastri anu geus lumpat leuwih ti heula ngajugjuk ka hiji tempat. Uguh we barang tepi ka eta patempatan, si rakean teh mani colohok basa nempo rupa-rupa manuk anu pikara sapeheun. Manuk teh aya kulucu warna-warni. Jeung diasa kakarawe nempo manuk anu sarupa kitu mah. Basa keur jongjon merhatikeun manuk anu sakitu lobana. Teu karasa awak si rakean Jalaga teh kawas anu hiber we. Ngalayang ngapung ngawang-ngawang. Uguh we atuh mani reuwaseun laju tumanya ka Nyi Sulastri. Nah di mana ieu Akang teh? Nah awak teh ieu mangalayang geuningan. Ieu teh sanyana makapan disebat rawalak bok anu sajati Kang. Anu aya di alam manusia mah eta mangan ukur kalangkangna. Ieu anu sanyatana anu ku urang kaalaman. Akang ulah ngaraos kaget. Margi kapanan di dieu mas bakal benten di alam manusia. Akang oge bakal ngaraos betah. Akang teh aya di sawarga Kang. Sawarga? Nah benar kitu Nyai. Akang teh ayeuna teh aya di sawarga.
manggawe ku akang raoskeun kapan kahirupan akang di alam manusia sareng akang kahirup di dieu teh benten meureun. Kumaha betah cicing di dieu mah Kang? Nya akang teh hante kudu dahar, akang oge hante karasa leuleus jeung capek, akang hante butuh sare, akang salirana beunta, malahan mah bisa babarengan jeung Nyimas. Kaayaan di dieu teh mantak aneh, teu puguh beurang jeung peutingna. Nu karasa ku akang teh iwati betah we hirup teh, hante bosen cara di alam manusia. Anu kadang-kadang mah aya bosenna, nya tangtos we di dieu mah moal aya bosen Kang. Margi akang teh bakal nyorang kabagjaan, bakal ngaraos kanikmatan. Cek Nyi Sulastri bari netep seukeut ka si rakean panonna teh semu ngempur hurung. Puguh we atuh si rakean teh maneh nyeblak hatena. Rasa kacinta jeung kanyaah anu ngagalura dina jero dadana teh mingkin ngagedean bae meki ngagedur. Kawas cai caah anu hamo bisa dihalangan. Lamun akang ngarti kana basa cai, tangtu akang teh bakal ngarti kana hate kuring. Nya Nyai, hate Nyai teh mani bersih kawas cai. Kan bae di jerona teh aya riak anu hante bisa diteuleuman. Sah anu wani pikeun teuleum nepi ka dasar cai, anu boga kasatiaan kana rasa eta anu bakal miboga. Basa ngadenge kecap-kecap Nyimas Sulastri sarupa kitu. Pikeun si rakean mah beuki nambahan rasa kacinta jeung kanyaah. Bekilat pohoe ka alam manusia mah poho kana sagala rupana. Nu aya dina pikiranna teh iwati ngahiji ngajatuk rami. Jeung eta Nyimas Sulastri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lir bidadari turun ti kahiangan. Kajurung ku parasaanana laju we. Si rakean jalaga teh nangtukeun sikepna. Hayang nepungan Prabu Galemang rek nepikeun maksudna nu rek mileuleungkeun ka Nyimas Sulastri. Pikeun Nyimas Sulastri manibu ngalantaran tetela geuning cenah eta bangsa manusia nu lah rakean jalaga teh. Kiwari teh bener-bener geus katarik ati ka pentang rasa asmara agama. Malahan mah geus buleut tekad seja ngalamar sagala rupa. Nah laras kitu akang teh bari nepungan ama. Ih keur naon akang bohong. Bener Nyai, akang teh geus teu kuat, kudu sagancangna panggih jeung ama Prabu. Rek ngabejakeun maksud akang seja ngalamar Nyimas. Sakedeung deui Nyimas teh bakal dilamar. Nyimas kudu daek jadi pamajikan akang pokona mah. Syukur bagja kumanjangan Kang pami kitu mah. Nya mangga hayu we urang nepungan ama. Mugi awe ama teh doa kana hubungan urang Kang. Nya hayu geulis. Gancangna carita. Eta Nyimas Sulastri teh laju we ngadeuheus kanu jadi ramana nyata Prabu Galemang. Bejakeun we lamun ka nagarana teh geus kadatangan bangsa manusia. Mudah-mudahan wae cenah eta bangsa manusia teh sakumaha ramalan anu kungsi dicaritakeun. Tapi Sang Prabu Galemang ge henteu gagabah. Laju we mariksa kaayaan si rakean jalaga. Nah bener, maneh teh rakean jalaga anu geus wani ngalanggar tapal wates dua dunya. Leres pisan. Jisim abdi rakean jalaga. Jisim abdi hanteu rumaos ngalanggar tapal wates antara dua dunya. Margi aya panggeroh ti dieu anu ngagerohan ka jisim abdi. Saupami teu aya nu ngagerohan mah jisim abdi ge hanteu wantun. Nya pikeun ngarumpak tapal wates antara alam manusia sareng bangsa onom. Dugi ka abdi teh ditepangkeun sareng Nyimas Sulastri. Lamun kitu mah maneh teh rakean jalaga. Jodohna si Sulastri geus aya titis tulisna sakumaha ramalan nu kungsi dibejakeun ku karuhun kaula. Dina serat gumelem geus kacatet bakal ngahiji antara bangsa manusia jeung bangsa cai nyaeta bangsa onom pikeun mulangkeun kaseimbangan dunya. Itu cenah cek eta Kangjeng Prabu Galemang teh henteu benu. Malahan mah kawas anu bingah we, bingah anu kagiri-kiri, bingah anu taya hinggana.
Pikeun si rakean jala oge sarua bungana. Tetela gening cenah Prabu Galemang teh hanteu benu. Ku kituna gancang wae ngabejakeun maksudna. Anu boga maksud pikeun ngalamar ngajadikeun Nyi Mas Sulastri teh jadi pamajikanana. Nya nuhun wae kitu mah Kangjeng Prabu. Ku kituna abdi ayeuna dongkap ka DG seja ngadugikeun maksad. Abdi teh moal dilami-lami deui. Hoyong seja ngahiji ngajatuk rami sareng Nyi Sulastri. Hihihihihi. Tapi sabar heula rakean jalaga. Ulah arek rurusuhan eum. Pek we ayeuna mah da moal ka mana? Sok cicing heula we saheulanan mah. Beakeun waktu bebarengan jeung anak kaula. Lantaran ari kawin teh lain perkara anu sambarangan. Kudu puguh itung-itunganana eum. Sumuhun sumangga Gusti. Disim abdi mah nyangakeun sadaya daya kumaha sayana bae. Namung ulah dilami-lami. Margi disim abdi teh parantosan teu sabar. Hoyong saenggana ngajatuk rami ngahiji ngalaki rabi sareng Nyi Mas Sulastri. Atuh si rakean jalaga teh geus kitu mah. Saeulaanan manungguan waktu cenah lantaran eta Prabu Galemang teh kudu ngitung-itung heula waktuna anu hade teu sambarangan. Sokomo ieu bakal ngahijikeun dua makhluk anu beda alam. Nyi Sulastri ti bangsa siluman onom, sedangkeun ari rakean jalaga ti bangsa manusia. Kupingkeun Kang, lamun cai jeung lemah ngahiji jadi nate hirup. Lamun rasa enya jeung ruhani ngahiji teh jadi na takdir. Lamun manusia nginjem napas di bangsa anu teu katingali bakal lahir makhluk anyar anu disebut rasa dua dunya. Tapi nah urang teh bener nyai bisa ngahiji. Enya lamun dua hate geus ngahiji, dunya age bakal nurut. Sagala rupa ge bakal kajadian Kang. Ya mudah-mudahan wae atuh. Kangjeng Prabu teh saenggana masihan waktu. Akang mah geus sabar buku ge. Nya antos heula atuh Kang. Tangtos ama oge pasti bakal nangtoskeun waktuna. Ayeuna mah mugi we akang teh sing sabar. Da moal ka mana atuh Kang. Urang teh baris rendengan bakal ngahiji ngajatuk rami jadi salaki jeung pamajikan. Itu boga katurunan Kang. Enya gelis, bener pisan. Ku akang manggeus kabayangkeun. Urang teh bakal nyorang kabagjaan namung hanjakal. Nah hanjakal kumaha kitu Kang? Waktuna beak Nyai. Euleuh mitra waktos da parantos nyekabannya. Sageula urang tunda ye carita urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya paratosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.